Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha barudak kelas 5 daramang. Mugia khususna barudak kelas 5 daramangnya. Umumna urang sararea nu di mana wae ayana. Mugia dipeparinan kasehatan ku Gusti Allah anu Maha Suci. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah tiasa patepang deui sareng Bapa di pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan kajadian sapopoe. Materi anu bade didugikeun dinten ieu nyaeta anu kahiji ngaregepkeun teks narasi kajadian sapopoe, anu kaduana nuliskeun kajadian sapopoe. Teks atanapi karangan narasi. Karangan narasi nyaeta wangun tulisan anu eusina ngabrengkeun lumangsungna hiji kajadian ngaruntuy ti awal nepi ka akhir. Jadi maksudnya karangan narasi ini merupakan karangan tulisan yang isinya menggambarkan berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara berurutan dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jadi eta karangan narasi teh. Kajadian sapopoe. Nah, ieu rupa-rupa kejadian sapopoe nya. Anu kahiji biasana kejadian teh aya anu pikabungaheun. Nyaeta contona seperti jadi juara kelas atau menang hadiah atau menang juara. Nah, itu contoh kejadian anu pikabungaheun. Nah, anu kaduana kejadian anu pikasediheun. Contona naon? Aya nu maot, terus kena ku panyakit gering. Tah eta contona kejadian anu pikasediheun. Nu katilu aya kejadian anu pikalucun. Berarti kejadian anu pikalucun mah anu bisa ngundang kana seuri, humor biasa namanya. Tah jeung seueur deui sajabana kejadian sapoe teh. Nah, ayeuna contoh karangan narasi. Contoh karangan narasi teh nu kahiji aya dongeng, nu kadua aya novel, nu katilu aya carpon atanapi carita pondok, nu kaopatna aya kaayaan hiji kejadian, nu kalimana aya biografi jeung sajabana. Nah, anu ku urang ayeuna bade dipelajari nyaeta kaayaan hiji kejadian. Kecap kaayaan atau keadaan. Nah, Bapak ayeuna gaduh contoh kalimah. Nu kahiji aya eta cai di balong meuni herang ngagenjlang. Matak pikaresepeun. Nu kadua, ieu di jero imah teh kumaha atuh nepi ka poe kieu cik hurungkeun lampuna. Tah, dina kalimah kahiji aya kecap herang. Herang berarti nunjukkeun kana cai. Boh caina herang. Nu kadua, kalimah kaduana aya kecap poek. Poek nunjukkeun di jero imah, kaayaan di jero imah atau keadaan di dalam rumah. Nyata di jero imahna poek. Nah, dina kalimah di luhur aya kecap herang jeung poek anu nuduhkeun kaayaan hiji barang atawa hiji tempat. Eta disebutna kecap kaayaan. Nah, ieu rupa-rupa kecap kaayaan. Salah sahijina aya seseg. Seseg teh nyaeta kokoh, kuat. Salajengna aya rupek. Rupek teh nyaeta sempit. Nu katiluna aya tiiseun. Tiiseun nyaeta sepi. Nu kaopatna aya tarik. Hartosna nyaeta kenceng. Sareng anu kalima eureun. Hartosna teh berhenti. Nah, ieu nyaeta salah sahiji kecap kaayaan atau keadaan. Nu salajengna aya kecap bilangan. Nah, peku hidup titenan kalimah dihandap ieu. Nu kahiji, biasakeun mandi 3 kali sapoe. Kalimah nu kaduana, Mang Oleh boga sapi mang puluh-puluh. Nu katiluna, Ridwan boga adi 4, nu pangleutikna ngaranna Deni. Nah, dina kalimah-kalimah di luhur aya kecap 3, mang puluh-puluh jeung 4. Eta kecap teh nuduhkeun bilangan sarta sok disebut kecap bilangan. Ya. Jadi eta teh namina teh kecap bilangan. Tah ayeuna panjen kamu hidup di bumi
Jieun kalimah dumasar kana kecap bilangan jeung keayaan di handap ieu. Nu kahiji kecapna jero. Nah, nu kaduana seseg, nu katiluna katilu. Sok ayeuna ku hideup jieun kalimah dumasar kana eta kecapnya tulisna dina buku hideup, buku tulis. Nya, tah satos kitu hideup jieun carita sapopoe hideup anu pikabungaheun atau pikasedihieun sing ngaruntuy carita nantinya di awal nepi ka akhirna. Sok jieun tiasa carita nu pikabungaheun anu ku hideup pernah dilakonan atanapi carita nu pikasedihieun sok caritakeun sing ngaruntuy di awal nepi ka akhir. Sakitu wae anu tiasa ku Bapa dipikahatur, hatur nuhun kana paratosana, mugi aya manfaatna, tong hilap tugasna atanapi pancena dikerjakeun. Sakali di hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.